Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang? Mugia hidup sadayana aya dina kayaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, satacana witan diajar. Langkung saya urang ngaduang sasarengan dumasar kana kapercayaanna masing-masing supados naon-naon ku urang dipikah maksud teh tiasa kahontal kalayan lancar. Ngaduang sasarengan dumasar kana kapercayaanna masing-masing dikawitan. Amin rengse. Nah, barudak dinten ayeuna pengajaran bahasa Sunda KD2 ternyata materi anu kedua. Nah, baris diajar ngeunaan kaulinan barudak. Tong tos nanya hidup sadayana tos teu aheng deui lah gitu, teu aheng teh nyata tos teu aneh deui nya. Kaulinan barudak teh naon nyata permainan. Nah, permainan anu sok ku urang di ieu sok nu ku urang sok di praktekeun nya nalika urang keur kesel di buruan di lapang bisa tah kitu boh awewe boh lalaki tah ayeuna hayu urang dipedar urang dibahas sasarengan aya naon we sih dina kaulinan barudak teh kumaha we sih materi kaulinan barudak teh. Nah, yuk urang bahas sasarengannya. Nah, anu kahiji aya wangunan kaulinan barudak atawa pengertian kaulinan barudak. Nah, jadi anu disebat kaulinan barudak teh nyaeta kamonesan atau pangabisa istimewa anu mineng dilakukeun ku barudak dina mangsa keurineh. Nah, jadi anak-anak Sunda zaman dulu itu memainkan permainan tradisional Sunda itu di waktu tidak ada pekerjaan atau di waktu istirahat, nah, tidak melakukan apapun. Nah, jadi anak-anak dulu itu kalau mengisi waktu kosong mereka melakukan permainan tradisional seperti itu. Nah, terus aya kaulinan barudak anu bisa dilakukan ku sorangan aya. Nah, jadi ada permainan tradisional yang bisa dilakukan hanya satu orang saja. Contohnya apa? Nah, contohnya aya bekles atau walang layangan jeung sajabana deui. Nah, terus aya kaulinan anu dilakukan kuduaan. Tah contohna naon? Tanya nu kuduaan mah nah congkak. Tah congkak mah kan kudua urang. Nah, aya oge kaulinan anu kudu dilakukan ku lobaan. Nah, jadi permainan ieu mah membutuhkan orang banyak. Contohna naon? Contohna aya boy-boyan, aya galah, bebentengan, oray-orayan jeung sajaban ucing sumputnya. Kalebet nah salian ti eta aya kaulinan khusus anu keur barudak awewe. Nah, jadi ada permainan yang khusus untuk dimainkan oleh anak perempuan saja. Nah, contohna naon? Nah, contohna teh bekles, congklak, bebonekaan, anjang-anjangan, nah jeung sajabana. Nah, terus ada permainan khusus untuk anak laki-laki. Nah, ieu mah kaulinan khusus keur barudak laki. Contohna teh aya gatrik, aya main kaleci, nah aya oge main langlayangan. Tah kitu jeung sajabana deui nya. Terus tah anu saterasna aya kaulinan anu bisa dipaenkeun ku barudak awewe jeung lalaki. Contohna naon? Contohna aya boy-boyan, galah oge tiasa, tanya oray-orayan, tah bebentengan jeung sajabananya. Jadi permainan itu tuh bisa dilakukan oleh anak perempuan atau laki-laki. Nah, paham dugi dieu? Nah, urang lajeng deui nya, salajengna. Tah ieu aya contoh kaulinan nyaeta oray-orayan. Nah, tadi naon anu sebatkeun kaulinan oray-orayan teh. Nah, kaulinan oray-orayan teh tadi tos ku ibu dijelaskeun nya tiasa dilakukeun boh ku istri atau napi boh ku pameget nya seueuran nya oray-orayan mah teu matok sabaraha-barahana gitu. Janten rame. Nah, aya dua lawan jenis oray-orayan teh gitu. Nah, supados langkung lengkapna nya supados langkung genre. Nah, urang tonton ieu video. Nah, oh mohon oray-orayan oge. Nah, ieu teh ciri khas ti Jawa Barat ti Sunda nya. Yuk urang tonton videona.
Nah, Ya udah kalau gitu dia udah ya aku mah ada paling kita Jamsweet, si Adi. Jamsweet siapa? Jamsweet, sweet. abang nah, barudak. Nah, sepertos kitunya tadi kaulinan oray-orayan teh. Nah, tadi nya dimimiti saat acan mainkeun oray-orayana aya si salah sahiji pamaenna teh nyebutkeun jaleleja. Nah, eta teh disebut teh kakawihan gitu. Nah, eta teh sebat eta kakawihan. Jadi nu dimaksud jaleleja teh siga ngageroan deui kitu nya, ngageroan deui lawanna kitu nya di marana. Nah, gitu. Nah, terus langsung we ngarumpul anu sanes teh babaturanana teh gitu. Langsung we prung kitu nya hom pimpa gitu kanggo nangtukeun lawan jenisna. Nah, sapotos kitu nya urang dilajeng deui nya. Nah, ieu aya maca bedas oray-orayan nya, mangga ku hideuk diperhatikan secara saksama. Bedar oray-orayan. Oray-orayan teh ngaran salah sahiji kawinan tradisional barudak Sunda. Tempat arlina di buruan atau pipir imah nu rada lega. Nah, jadi oray-orayan ieu teh nya kaulinan oray-orayan ieu teh biasana sok diulinkeun ku barudak teh di pipir imah. Ari pipir imah teh eta di halaman pekarangan rumahnya. Ari bumi-bumi zaman kapungkur mah kitunya sok lega si pekarangan si halaman rumah si halaman bumi teh. Ari kaayeunakeun mah bumi-bumi nya model ayeuna mah di perumahannya komode sok alit si pekarangan si halaman bumi teh gitu. Janten barudak ayeuna teh sok rada heureut kitu nya teh arulin teh ya, bahkan sok paling gesok aya sepedahan geus langka kitu nya arulin ore-orayan boy-boyan somblah jeung sajabana teh gitu. Terusnya nah ieu kawinan teu kapaluruh iraha mimiti ayana ngan nu jelas geus kaitung heubeul. Najan kitu di palemburan mah barudak masih osok arulin oray-orayan
bubuhan masih loba patempatan anu lega. Kajaba di kota geus langka teh. Salian ti tempatna geus hareurin ku katurug-turug loba kaulinan anyar anu jona tina internet. Nah, jadi kan tadi seperti ku ibu dicarioskeun nya beuki mekarna zaman gitunya, beuki punahnya si kawinan barudak ieu teh. Komo deui kan ayeuna bumi-bumi gitunya di karota beuki ke dieu beuki nyaheurin gitulahnya si pakarangan teh beuki langka komo di perumahan gitunya ta. Komo di ayeuna gitunya geus zaman beuki canggih si barudak teh nya main gadget we jeung gadget. Komonya ayeuna mah aya PB teh nya jeung sagala rupana. Tah lamun seug ditetenan kalawan daria kaulinan oray-orayan teh mibanda tilu ajen seni. Nah, jadi kalau kita memperhatikan ya secara seksama permainan orayan-orayan itu permainan orayan-orayan itu membentuk tiga fungsi. Nah, 3 fungsi diantaranya ada membentuk 3 nilai. Yang pertama ada nilai seni. Kemudian dari nilai seni ini terdapat sorana dikawihkeun. Nah, jika tadi teh jaleleja, nah eta mimiti. Terus anu oray-orayan luar leor mapai sawah. Nah, eta jadi si oray-orayan ieu teh membentuk 3 fungsi. Kahiji aya fungsi seni. Nah, fungsi seni ieu teh ngabentuk seni sorana nyata sora anu dikawihkeun sapertos kitu. Tah anu kadua ayeuna seni sastra. Nah, seni sastra dieu mah nya ditulis dina wangun ugeran atawa puisi. Nah, naon sih Bu anu kaasup kana puisina? Anu kaasup kana puisina teh nyaeta si rumpaka. Rumpaka kawih oray-orayanana. Ari rumpaka teh naon Bu? Ari rumpaka teh nyaeta teks lagu anu dikawihkeun, anu dinyanyikeun gitu. Seperti tah anu dihandap aya oray-orayan. Nah, eta teh disebatna teh seni sastra anu kalabat puisi teh gitu. Nah, terus anu pamungkas anu terakhir nya aya seni peran. Seni peran drama. Peran drama di dieu teh nyata si barudak teh nyalawan jenisna ngamerlukeun gerak teh jeung lawan jenisna gitu. Anu tadi seperti dina video nya urang teh seuri ka ditu ka dieu gitu. Terasnya lantaran dina prakna diperankeun ku lobaan atuh jadi karasa ayana unsur teater drama. Tah tadi teh kan si berhubung dipaenkeunana ku lobaan nya jadi karasa gitunya aya seni teaterna. Di mana sih Bu cenah karasa seni teaterna? Dina lawan jenis urang saking ku lobaanana gitu. Terasnya heugeura titenan wacana oray-orayan. Nah, nu geus dirobah jadi skenario di luhur. Nah, naskah atawa wacana skenario di luhur beunang ngaropea tina bacaan wangun puisi. Geura ieu titenan naskah aslina. Nah, ieu aya naskah asli oray-orayan. Nah, naskah asli oray-orayan tina wangun puisi nya sok geura urang perhatikeun oray-orayan. Oray-orayan luar leor mapai sawah. Tong ka sawah parena keur sedeng beuka. Oray-orayan luar leor mapai leuwih. Tong ka leuwih di leuwih loba nu mandi. Oray-orayan oray naon oray bungka naon bungka laut naon laut dipa naon dipa deri ri. Nah gitu. Jadi pas anu pamungkas teh dipa naon dipa deri ri. Nah bari ngudag gitu nya. Nah ieu anu tadi dikawihkeun ku ibu teh eta teh salah sahiji teks aslina tina wangun puisi nya.
lain bae oray-orayan loba keneh deui kaoynan anu prakna bari dikawihkeun ditulis dina wangun puisi sarta upama rek diperankeun kudu dirobah heula jadi skenario luyu jeung kaperluanana tangtuna dina prakna mah henteu nyarekal kertas skenario jika nurek main drama tapi cukup we dijelaskan secara lisan ku bodak nu dianggap bisa jadi liantis oray-orayan tehnya lo aya deui non teh permainan gitu nya kaulinan sejena anu tina wangun puisi nah saperti enek-enekan anu dina taka jambu nah tuluy ucang angge ucang angge mulung muncang kaparanje tari eta mah kuduaan sih zaman keur urang leutik pisan nah eta teh tina wangun puisi jadi tina skenario puisi jadi dinyanyikeun gitu dikawihkeun teh sapertos kitu nya nah barudak seueur pisan kaulinan anu sanesna nya pamin teu pandemi mah resep temen dipraktekeun nya dipraktekeun di buruan sakola kitunya per unggal kelompok hanyaka kitunya kayaanana situasina nuju kieu keneh teu acan memungkinkeun tapi teu sawios mudah-mudahan saenggalna tiasa tiasa saenggalna pulih gitu tiasa saenggalna sapertos biasa deui nah lawungan pertemuan di ten ayeuna dugi dieu engke salajengna ibu masihan pancen eta penugasan di Google Classroom hapunten bilih aya kalapatan mugi aya mangpaatna sasieun sabeuneureun wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.